Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Nafisa Ziara Janeta di kelas 3B SDN Kolaletua. Abdi paling ngabacakeun puisi Sunda nu judulna Sangkuriang. Sangkuriang karya Nafisa Ziara Janeta. Hiji pamuda anu gagah anu mikanyaah indung kandungna sarta tetep dina pamadeganana kanggo nikah sareng indungna. Sagala cara dilakukeunana kanggo merjuangkeun hanyaah dayang sumbi. Teu paduli ku kabeneranana yen anjeunna teh murang kalih dayang sumbi. Syarat anu diajukeun dayang sumbi kusumangetna disanggupan. Sangkuriang ngerjakeun kalawan sagemblengna jeung naon anu lumangsung tos waktos anu ditangtoskeun teh seet. Sangkuriang teu percaya tetela anjeunna teu tiasa ngabereskeun ku amarah anu kacida ageungna parahu anu tos dipidamel teh ditajong sakuatanaga. Yen antukna ayeuna diuninga gunung Tangkuban Parahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.